Umpami kurang bangga jadi tamu
Terima kasih.
Saur Imam Ali nalika urang ngadang lamun diucapkeun teh ulah ningali jalmi anu ucapkeunana tapi naon teh si anu diucapkeunana mangga lamun sae lamun baik sami urang sadaya tapi lamun kaluar walaupun make igel walaupun ayam sorbana walaupun pakai jubah 5 meter tapi lamun ngajak kerusuhan ngajak terbangkit ke anu jenderal kenapa ibu tamat sama ayah ibu punya maksudnya ibu memang tamat buru-buru wih kamu besi kasut dalam amat korban oleh itu nah untuk bilangnya tapi walaupun ibu tersering dari anak bagus tak beli kosong tapi ucap mana menyebutkan ilmu dan tolong dari kaya mana kita tinggal di sana jadi kita buka lubang hati kita supaya kita mutiara bukan ustaz biasa itu katanya disebut ustaz sepupu terima mudah-mudahan dari hikmah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Allah sekali mudah-mudahan dipuji salam dan berkah kepada masyarakat atas manusia doa amin ya rabbal alamin kuring dengan saat masa dalam didikan dan alasan asal tertabur ilmu kurang sapadapat aku beriman lepas tabatul ina saat kuring pada bikin tilu perkara anak-anak sampai ibu pada dicatat maka akan ditawar dengan tilu maka tilu perkara tilu dugi waktunya dugi kasih waktunya di mana penting tilu perkara tapi pada dugikan aja mah aku tilu perkara namun diberi 15 perkara tilu pasti bakal punya bisa apa terus lalu dicatat oke pada baca nah ini bisa ketik dia laksana bereta paling penting terus kok lu nanti ketika coba foto ini tulis orang mesti tulis deh alas bacaan apa begitu biasa punya udah setelah kita berenang itu kok main ke sekolah jadi berapa praktis musim kuning abdi oke itu saja mudah-mudahan kita pasti akan datang pulang melaksanakan kita amin ya rabbal alamin Allah berkata ibu di surat An-Nisa a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa man yuti'illaha war rasul melaksanakan upami dilaksanakan hiji nomor 4
mengenai hiji-hiji kedah sadayana dilaksanakan sampai Allah bakal ngajabah bakal ngabul. Apakah hiji? Namanya disebutkan dari Abi Allah wa Abi Rasul. Urang teh kada taat ka Allah jeung Rasulna, taat ka Allah jeung taat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk tina kalimat ma'ati janji urang ibu bayat urang ka Allah jeung Rasulna, urang sering diucapkeun nalika dina tahiyat awal jeung tahiyat akhir. Atawa nalika urang pernah nikah memeh ucapkeun lain-lain sok dituntun ucapkeun dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lamun urang nyaksani yang teu aya ilah kecuali Allah, teu aya disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, jeung abdi nyaksani yen Kanjeng Nabi eta utusan Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya nalika Allah menjadi saksi berarti urang bener-bener taat ngelaksanakeun naon abdi parentahkeun ku Allah jeung naon abdi parentahkeun jeung dicontoh ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sabda ajar urang melaksanakeun abdi parentahkeun Allah Subhanahu wa taala, nyare melaksanakeun abdi parentahkeun jeung dicontoh ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang kena geula apal ka Allah jeung ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantes saur Kanjeng Nabi alam annahu la ilaha illallah, maka kanyakeun anjeun kalimat tauhid supaya mereka urang ibadah teh ka Allah Tuhan Maha Tunggal anu teu pamitan sakali-kali urang nyambikeun jeung makhlukna. Maka eta jelema berarti geus ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang ibadah ka Allah tanpa ma'rifat, tanpa terang ka Allah Subhanahu wa taala, tanpa nyaho ka Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ibadah urang teh bakal labil, gampang kagoda, gampang kagoyakeun, teu pancet barang anu Allah Subhanahu wa taala. Nalika urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala kada istiqomah, kada pancet lambena ucapanna lurus, pancet perbuatanna berarti lurus jeung aturanna, pancet dina luar ibadah berarti hirup kasalahina menunjukkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Nu dipandang, nu diharapkeun, nu dipikaskeun salamina dina kahirupan niatan lillahi taala, amin. Nyata karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu ngaos kadieu kedah rumah ingatkeun nemo-nemo acung mangar tapi hoyong wilayan rahmat Gusti Allah, ridho Gusti Allah. Ibu ngapalkeun aya disebut tukang ngaji tapi urang sedang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibu ciki gelas waktu terkadang maaf teh obat tubuhna dari semangatna turunna ibu, capekna ibu, cangkeuna ibu bakal dibalas ku Allah pahala moal aya di sangetna, amin. Allah dan Rasulna bakal disanget pahala moal eta bukaiji kemudian anu kedua. Jadi bukaiji balik lagi lamun urang taat ka Allah berarti taat kudu taat ka Rasulullah. Ibu logikana kieu Bu, Allah merintahkeun salat, Allah merintahkeun
Arab cerita Al-Quran bahasa Arab terpaham karena perintah Allah untuk Allah mengumumkan putusan anak maka ulang terang karena ilmu Allah pertemuan Gusti Allah petunjuk Gusti Allah eta teh sadayana asli jasa dikandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkeun salat kumaha hari salat lamun ngadegna maca naon terus masuk maca naon rukun asana kumaha supaya kumamina terus sujud maca naon kumaha cara sujud anu kumamina terus beres itu pada kumaha dicontoh kemudian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kumaha panu terang terkenal dengan Nabi masih hari itu kanjeng Nabi teh ahli waris nyatu kanjeng Nabi teh ahli waris begitu anu paling catat ilmu geus diwariskeun geus diajarkeun geus dipahamkeun Allah Subhanahu wa taala ngaku manabe ngucapkan kanjeng Nabi nyaeta para sahabat kanjeng Nabi tidak apa itu sahabat para sibuk itu hadir ayat yang membaca sahabat kanjeng Nabi api kurma menang sarang kurma di ayat kasbun mereka itu garamu itu kayak mana terus eta sahabat itu dari tapi kan sebutna eta sahabat ngajar ikan Nabi Allah Subhanahu wa taala terus sahabat tetapi sampai kata alim ulama atau disebut adalah ustaz kiai atau mubalik atau dai atau mondai tadi nama alim ajengan eta ajengan teh anu dikeun ilmu Allah Rasul para sahabat rugikan masyarakat hakikat eta teh pertama jasa kanjeng Nabi nalika fikir dan fikir penuntun pedoman kehidupan dalamnya di Allah Subhanahu wa taala di kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya makrifat, supaya selamat, supaya rahmat dan kita saling mungkin dilakukan karena tempat dari Allah Subhanahu wa taala ada surga Allah Subhanahu wa taala dan ahli neraka ayuran neraka kanjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa di surga berarti anak buat anak incuna jeung buyut-buyutan ka surga lamun anak Nabi Adam kebebiakeun kalah teu ka neraka berarti eta teh berlindung jelema kuduna ka surga bapak Nabi Adam dengan Nabi Muhammad ieu malah beda ka neraka naudzubillah dari arti syarat api Allah udah taat ke Allah tapi taat ketaat akan dilakukan kejadian lalu kurang melaksanakan sholat ulah ukur dikira-kira tapi kada dicontohkan sesuai contoh kanjeng Nabi anu dicontohkan ku para ulama anu diajarkan ku para alim ulama sabab pantana teh boga ilmu itu mati Allah tege kanjeng Nabi terus bisa dipertanggungjawabkan ulah sholat dikira-kira maca Quran
sholat, lamun sholat geus diaturkeun pribadi urang, maka ngaluarkeun zakat batas dina awal-awal Allah ngadalu walladzina amanu bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sabadana urang iman kana wa terus wa yuqimuna sholata ngadegkeun sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Eta para ulama nafsirkeun wa mimma razaqnahum lamun ngaluarkeun sedekah jeung infak wajib disebut zakat. Maka salahna dina Al-Qur'an lamun aya ini salahna aya wa atu zakat. Adakeun lamun urang tos ngalaksanakeun salat nalika urang mampu tos bisa walaupun tak mampu kada berjimat sosial, kada bisa kada berkorban harta aya dina dieu walaupun harta sedikit. Artinya jalma anu ngadakeun salat merasa tenang, merasa adem nalika hidupna berbagi. Nalika hidupna resep berbagi. Bahkan ciri jalma anu salat khusyuk padahal aku dijaga ibu lamun hayang dimaris nikah surga firdausku nalika urang salat khusyuk maka katingali efek dina kalbu dina waktunya salatna walladzina hum lizakati fa'ilun. Jalma anu khusyuk dina salatna kamaranna ngaluarkeun zakat anu ngaluarkeun zakat anu nuikeun zakat jeung sedekahna ka jalma anu boga hakna jeung ka jalma anu teu mampu sabab eta jalma salat teh bener-bener ngadegkeun lantaran billahi taala Allah marentakeun supaya jalma anu khusyuk dina salat teh ulah hidup senang-senangan, ulah beunghar sorangan, ulah nikmat sorangan sabab urang nikmatkeun bahagia teh lamun babarang contoh ibu yang tidak cercenan burung segala ayah emas sebelum sabarat mohon dah harum tapi ibu semangat kira-kira nikmat mampu ibu tadi dari paling mantap tapi dicenang dengan hiji ibu bayangkan ibu duit mampu maksudnya soalnya kira-kira nikmat mampu dan nikmatnya babarang tapi kurang yang babarang menjauh ukhuwah Islamnya ulah berjiwa madin alias tuntut alhamdulillah nurajin ngaji, nurajin sholat, nurajin mikir hirupna madin berarti tertolak ibadahna mardud sholatna modus hajina modus lahun boga sepakat cekan Nabi ari disebut karena wanita jauh jeung Allah, jauh jeung para malaikat Allah, jauh jeung jelema deukeut kana malaikat Allah, jelema anu udah kurang Kos neto ya. Jadi jalan dermawan, jalan miskin bagi pasihkan, bantuan cek kolom kemiskin dan bukan dengan itu salah dalam masalah rumah lingkungan media upah dengan lingkungan wajiban orang bayarkan kunci orang itu kunci sabar dulu bukan kita dikasih kolom tapi nanti datang pakai miskin lagi mereka akan dicarikan pada kusir eta madin nasi kolom biar besok ibu di puluhan juta miliaran datang para banyak hukum mereka salah perak mati kagak mati kagak gitu ada saya tidur dan ibu
Jadi kali dalam urang yang disebut usul anu sholatna ditampi oman bukan pitema baik zakat wajibna sedekah sunatna supaya ibadah berarti madu dikabul Allah Subhanahu wa taala. Aqimi sholata wa atu zakat. Zakat artinya zakat itu ada zakatnya artinya bersihkan diri kusering kurang Allah Subhanahu wa taala, terus membersihkan jasa dan salamina bertingkah laku sesuai pada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan harta keluarga infak sedekah zakatnya sadaya bersih maka cek Allah qad amang zakat sungguh kabeh dalam kajian membersihkan diri, membersihkan hartana, membersihkan lingkunganna, membersihkan akhlakna sadaya bersih insyaallah kita terima tadi dijemput malaikat Israfil dina kayaan jenis dihampura dosa-dosa amin ya rabbal alamin. Tentang babu aqimi sholata wa atu zakat anu katilu dijidai dari kesan kita yang tidak anu terakhir ibu dua kali manusia menang ditinggalkan kecuali menang dan dilaksanakan. Aku wali walidaika anjeun kudu syukur ka kaula jeung Allah jeung kudu berterima kasih ka urang salat tanda pokona syukur ka Gusti Allah. Urang syukur lantaran boga harta ngaluarkeun zakat jeung sedekah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Urang dipasihan sehat jasmani rohani eta kesehatan dipake ibadah semaksimal mungkin bagi sunatna eta syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Urang dipasihan syukur suami anu saleh dari bager berlebar duit loba erenya bagi jalan mitahna eta pada syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Sadaya kanikmatan anu dipasikeun ka urang sadaya tinggal urang tahdir lebih ka jalan bangun kudu yakin moal aya jelema nu bisa ngitung kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udhu ni'matallahi la tusuha. Lamun sing anu ngitung nikmat-nikmat Allah dibandingkeun jeung ibadah Allah urang Allah Subhanahu wa taala masih kene moal bisa kaitung eta nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lamun dihitung kalaka kabul bawah sabab loba-lobana nikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Ari urang mah nikmat teu kabilang teu kahitung jumlahna, ari ibadah terkadang bener kaitung. Bener. Apa lamun diperhatikeunna geus sabaraha kali ibadah urang khusyuk, geus sabaraha kali urang ibadah ikhlas, geus sabaraha kali urang sedekah ikhlas daripada jana. Lamun dihitung kebilih-bilih aya niat aya ka surga jeung Allah jeung malaikat teh urang sadaya masuk ka surga ibadah anda mesti kita bisa bakal ke surga. Malam kitu panurang teh gawe capek bari teh dihargaan tengah ke surga lamun ibadah urang mil surga. Itu urang manyata ge abdi lain hayang ka surga tapi ulah kasupkeun ka neraka. Amin ya rabbal alamin. Abdi teu pantes ka surga tapi mung ka neraka. Jauhkeun neraka, deukeutkeun rahmat Gusti Allah. Enak itu lamun urang ibadah salat urang, puasa urang, urang ame buka minta surga. Madu kitu.
ibadah 500 tahun ilmu jero bahkan saking jero yang bisa ngapung pas ditarik ke Gusti Allah malaikat di jelema ibadah 500 tahun asup ke surga lantaran rahmat Allah protes saja ya Allah abdi tenapi abdi hayang dilebetkeun ka surga lantaran ibadah abdi keueur teh we ka jelema malaikat pariksa ibadah jeung 4 tahun maka dipariksa diterima ibadah sekieu nikmat atas dia itu nikmat aya dina perawatan di luar bukan malaikat kan suruhan Gusti Allah dicopot mana hiji si jelema ibadah 500 tahun terus disimpan dina timbangan kaiji terus diamalkan selama 500 tahun pas disimpan ibu pasti kene berat kene panon hiji kayakeun panon hiji dibandingkeun 500 tahun masih kena berat karena hiji encan di rumah encan sampai apa encan di rumah sadaya alam mau disimpan berat ibadah 500 tahun kemana ibadah tahu 100 tahun niatan lillahi ta'ala supaya benar-benar rahmat Allah subhanahu bisa pantas kita mendapatkan karena surga Gusti Allah butuh sholat Quran Allah butuh puasa Quran Allah butuh haji Quran Allah butuh ilmu Quran Allah butuh anak ibadah sampai makhluk manusia jadi tapi sholat Quran abdi sholat abdi puasa abdi zakat abdi ibadah amin karena lillahi dikersahkan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ibu kasahari ka dieu aya pedah sehat aya pedah jaga aya pedah acuh pantes dikersahkan Allah subhanahu wa ta'ala guru rahmat kanaan ye ibu dae dituntut kana jalan surga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala seperti Nabi cinta dengan Allah yang kaya-kaya kita memakai jihad di jalan Allah subhanahu kabeh makhluk langit, makhluk bumi, makhluk air lautan mementakeun hampura saja menjadi tolabun ini menjelma paham ayat apa karena utama masuk tolabun ilmi pasti mengalami pengajian yang waktu dan bintang mereka ini pengajian seperti itu untuk hidup untuk sehat kalau barang masih ada sibuk sibuk ibadah sibuk pengaruhna sibuk saja ibadah Allah subhanahu wa ta'ala nah bilangnya terus terus anishkurani wal malaika orang kada syukur ka Allah jeung kudu berterima kasih ka ibu rahmatullah sebab Allah ayana ridho Allah nyata ayana ridho ibu rahmatullah wa ayat ulang ka alam bumi ieu lamun teu jasana ibu rahmatullah ibu rahmatullah ngelatih mengasuh anu di akhir bahkan ibu anu salapan bulan dina kayaan hamalat umum wahman ala wahmin itu ngerasa tidak begitu pernah sampai kebunan menjemput dengkot telah mengandung salapan bulan dikandung terus 2 tahun kira-kira siswa di seluruh konstitusinya jaga bila tadi terus dewasa bakti boleh belum punya bakalan saya tapi lainnya pilih kalau dipucing ikhlas jadi jengkel ibu terus orang kali jengkel ibu pusingan ibu cing ikhlas nilai ta'ala sabab memang hidupnya penuh perjuangan ngurus murah kali dan ikhlas penuh perjuangan melayakan cara
masih lain kalau jadi orang mengakai mau bilang tapi kamu punya salah minyak lain kalau ya aku jadi istri entah kamu kan lantaran izinkan aku terus Allah mengizinkanku ikatan anusak berarti aku fokus ternyata kaya nanti orang bisa api terbayang dibalas penghargaan suami api dihargai anak dan aku bukan saja atau kita api mengharapkan rahmati Anda ya Allah lalu saya negara membuat api sabar ya Allah itu gambar ayana film itu dalam lalu cara menambah di talaku lalu cara menambah duit maka pantas nikah zaman akhir mulai umur kalapa tapi umur jagung bulan 20 cara ternyata suaminya tukang molor mau bilang ya jadi kurang kata syukur dan syukur kepada Subhanahu wa taala insya Allah bakal tambah kualitasnya dan syukur Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Al-Quran kumpul kalau Subhanahu wa taala tidak sadaya kalimatan anak mengharapkan barokah dan rahmat boleh jadi umur jumlahnya tambah guna tapi kita dalam berpikir dan berpikir kalau miskin saking miskinnya kami perintah diperintah tekon kemereka sian miskin sian kemari atau kesekan amat tinggi mikir nama satu dan sekarang kurangan sian miskin berarti mereka dalam sian miskin hidup nanti lain karena yang cukup tapi miskin loba duit tapi miskin mending miskin tapi kok gak merasa benar ini mana bu? Mending miskin karena merasa miskin lalu ibu mau pilih nanti mana? Merasa benar itu terlalu hati biar kurang sederhana mobil tergantung motor tergantung kubik tergantung tapi sampai kurang sore yang kata keluarga amal terus datang kurang apa sahaja selalu ada kurang kali sore cara dibuka kurang mana ciri berarti nikmat dan laknat dari nikmat maka lebih hati rezeki anu sedekah baik bermanfaat daripada rezeki murah hidup tapi malah maksiat untuk Allah Subhanahu wa taala kamu saya berbakma kita berdoa kepada Subhanahu wa taala karena syukur kepada berterima kasih kepada Allah sebab orang tua berjasa dan bisa dihukum bisa dibalas bukan salah berkata lepas kurang kali lain hiji bangka hiji indung lain kepada maju materina lain kepada maju jabatan lain kepada loba kurang kena kolot tapi namun kolot anu soleh jeung soleha lepas anu kurang kali jadi jalan Allah Rasul ini tentu menggunakan rajin puasa sunnah terus rajin melakukan ilmu jangan
usahana sekian, duitna sekian miliar, gedungna opat, pamajikanna eta kadang-kadang terus mengangkatkan dina hadiahnya kurang nilai kurang masa sekarang yang melakukan kali itu adalah ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada cek lagi kita ternyata perhiasan tapi paling ada nyata al-mar'atu sholihah, yaitu wanita sholihah, pangkat anu sholeh. Alam dunia kamu urus keting tapi wanita sholihah, pangkat sholihah, mau ayah harga tadi surga di kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu jika bekeun ibu-ibu anu soleh, mudah-mudahan anu soleh bin solihah. Amin ya rabbal alamin. Soleh. Amin. Mari barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Suamina soleh. Amin. Mari mageun. Amin. Amin. Waktu ada sering dianu ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus pahalana terus ngalir nepi ka kiamat. Sebab di antara keutamaan thalabul ilmi itu nalika urang kadang ilmu asli thalabul ilmi ibu diajarkan ka murakali diajarkan ka terus ibu terjenah jadi ada geus ngomong terus ngalir ibu eta hasil tina mana ilmu anu manfaat bari maslahat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu perkara anu teu meunang ditinggalkeun salah sadina kadah amalkeun dengan amin ya rabbal alamin. Eta disebut Allah kata surga firdaus, surga berada untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Waktu nanti saya padahal ayat memang tilu opat deui kurangan waktu nanti saya kalau ibu menjelaskan di waktu nggak sebaya kuliah kamar yang ngegesan terus abdi itu senapura ya tentunya balikan dari mudah-mudahan naon itu abdi tadi di perkara anu kalimat kita mudah-mudahan wajib pasca kegiatan bagi saudara bisa memaksimalkan ujung sunnah, ayo tetangga berbakul, ayo merasa benar sorangan, mudah-mudahan sudah. Tapi jika pastian jiwa-jiwa anu salamina lembut, anu salamina ikhlas, anu salamina kumarima, hidupna di badan kutawabu, qanaah, sabar, tawakal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar nalika kasulitan, sabar nalika beungar, nya kumarima nalika kesulitan, apakah mereka terbangkrut? Amin ya rabbal alamin. Aku segitu biasa dilanjutkan waktu saya mudah-mudahan kuliah musita saudara ini cintakan kemudian pasti orang sadaya kurang tambah istiqomah tambah mahabbah Allah tambah cinta kata Nabi mudah-mudahan kurang istiqomah